Iya kebon karake kamari ku anjing oret deh nang geus barala di wae ieu geuning nya tegableg anak lalaki teh boga anak awewe hiji-hijina nyepir aku ku aing sina ngoret dat meureun teu pantes. Beh, ngaso heula. Neng mau opieun keur Babeh. Neng, simpan we di dinya tah na pentang albuan nutisnya. Neng langsung balik deui nya, Beh. Nuhun Neng. Nya bager deh eta budak teh. Turut ka kolot teh, mun dinurut pisan boga anak hiji-hijina teh eta mah. Nuhun atuh nya. Nya, Beh. Napan sih esonya ah. Halo Bi, di mana Soy? tas nganteran Babeh ti kebon aya naonnya? Oh, heulang ka aing ulin ya ka imah. Oh, heuh atuh sok OTW imah da. Oke. Aing sakapung masuk karunya ka anak aing kuateun ngaulaan ka kolot eta sabarang ditinggalkeun ku indungna tepikeun kaki wari eta budak asakunya aing terus sugan ka hareup mah budak teh menang jodoh kitu kanu bager kanu bertanggung jawab ka dunyana jeung ka akhiratna amin eta ge da geus aya si lalaki mah ngan aing nang masih kene ragu eta budak nyorek ka bener nyorek ngarusak ka budak aing teu parele soalna mah ampuran neng ya Beh nepi ka ayeuna masih kene ngarepotkeun Babeh dan bisa nyenangkeun Babeh. Mudah-mudahan Babeh sih panjang umurna sehat selalu, amin. Duh Gusti, sebenarnya mah ieu hate teh geus hayang buru-buru rumah tangga. Bobogohan mang tahun-tahun bising we ngalakukeun dosa. Mun hayang mah buru-buru kawin atau rumah tangga. Tapi bingung kumaha nya ngomongna ka kolot nasi Sonya. Lah keur naon sorangan wae? Bi, biasalah Bi. Mereka mana emang? Biar ka imana si Sonya milu moal. Oh, heuh Bi, sok weh. Nya atuh Ebi teh heula. Siap. Cendek kenal itu wah woi Dik naon kunaon sia Drik ngalamun wae sia mikiran hayang kawin ya hayo Udah aing hayang ngawin si Sonya tapi aing bingung aing bisa ngaharep juga si Komar tah edan goblok sia aing pajarkeun edan atuh hayang kawin mah tinggal kawin seteh ari geus modalnya mah nya saya teuing riweuh sia mah heuh bener Drik ada geus boga modal mah ulah dirilakeun besi dipacok ke batu roman teh goblok teh padu wae ngomong teh sia ari ngomong teh padu wae jeplak sok nambah pusing wae aing sama aing mah geus pusing ditambah ngomong kitu nambah wae pusing aing jadi teh coba dak aing minta saran ka sia duaan kumaha aing carana ngomong ka kolotna si Sonya ye gampang ari masalah ngomong mah sia teh nu penting mah modalna heula yang saya apa acan sok aya modal mah dak tapi bising teu mahe euy bising kurang
Nyasok ngomong ka babena si Sonya, sugan jeung sugan we bisa narimakeun. Ye. Teu kituna oge, ayeuna mah kerusun pandemi. Pasti ulahan hajat gede-gede. Tah, otomatis sia modal moal pati gede teuing. Aing mah mangan saukur ngabejaan Dri ka sia kitu. Meresaran lah. Heeh sih, bener gitu nama. Da dumuk zaman keur kos kieu. Bener maneh Mar euy, bener omongan maneh. Nya heueuh. Yang geus kieu, rencana syarek iraha kakolotna si Sonya. Ngomong teh. Ah, Insya Allah sih dek, Mar. Kahayang mah saminggu atau 2 mingguan deui. Tapi ayeuna mah bising si babena boga kene kapusing atau boga kene keur aya masalah lah gitu atau kerudet pikiranna. nya heueuh sih. Nya mun hayang mah sih ayeuna hayang teh gitulah. Ya bagus. Kawin jeung si Sonya teh. Lebih cepat, lebih baik, men. Bener tuh? Bener pisan. Matak aing nyangan solusina oge kasih duaan. Aing teh budak tadi teh lah pusing. Aing kawin jeung Sonya teh modal cuma pas-pasan. Ya gara di lockdown nama aing tuh bisa diabur deh. Aduh pusing. Aing cari ke mana ya? Woi, kau mana siap, Li? Hei dak, biasa aing mah aya konser dadakan wae. Siapa konser ngalah jukut meureun. Lah, Li, siap biasanya sok jeung domba dibawa. Ka mana ini domba sia? Hah? Kancanya ho aing mau ari ting karung. Jelok ari konser. Pan ayeuna kerja di lockdown, jadi domba aing teu bisa keluar. Kenyang geus daknya, urang teh heula. Domba di lockdown. Aing rada bingung. Emang encan divaksin gitu eta dombana si Kipli? Nyaho aing teh artis ya. Ka domba-domba pernah kudu divaksin. Goblok budak teh. Aduh, aing mah. Ai baturna sia Mar. Batur naon ari sia teh goblok. Sarua edana jeung sia Mar. Aing edan. Eta lagian si Kipli koplok. Domba di lockdown. Aing lieur jadi ieu euy. Woi, sia ka mana? Aduh, goblok. Sirah aing diadu. Woi, tunggu. Assalamualaikum. Toy, Waalaikumsalam. sibuk teu? Henteu karak beres masak. Kanariun wae geus beres masak. Oh, mending we engke mun babeh balik ti kebon teh geus beres kabeh. Ke anak berbakti. Di ditu yeuh ulina taris. Halah hayu. Toy, tadi aing amprok jeung ka Bogos ya di ditu. Keur naon sih? Teu nyaho cicing wae da. Oh, paling keur nungguan babaturan meureun. Aduh, enggak isuk ya ngan mandian hayam jeung hayam ya lah. Enggak koe teh ngan mandian we si jalu ya. Pagawean eueuh. Ieu we unggal poe teh. Sing buru-buru gede jalu lah. Ambe mahal hargana ieu si jalu mah ieu. Mahal we dalah rek usaha pugu kos kieu wae usahana. Geus nyara hayam we sugan kieu ye lah. Saya aing nanya, ajeun teu? Aya naon ieu curiga ya sia? Sia geus bobogohan heula oge irang kawinna. Teu nyaho atuh bi ari aing mah kumaha lalakina sih? Eta sia pernah nanya encan bahwa manehna arek serius apa moal. Pernah sih nya ngomongna mah rek serius. Piraku rek ngajak serius kan mere tanda keneh wae mah. Nyaho atuh bi? Ya minimal ka Bogosnya ngomong kasih babe supaya aya katingali buktina. Heuh sih nya.
Kela insya Allah sugan aing ngobrol deui ka bogoh aing. Heeh bener say, sok kayak obrolkeun we heula. Heeh Bi. Beh, keur naon? Cager. Ngaso heula tuh, kita di ngoret wae oge. Astagfirullah. Sugan teh aing penampakan. Geuning siap, Be. Tim mana wae. Nekara katingali. Eta si Babeh orang pajar ke penampakan. Ya biasa lah Beh, sibuk nguruskeun domba. Syukur atuh, Be, ari boga inguan mah. Loba. Heeh Beh, lumayan ari boga inguan mah. Aya arep-arepen geun jeung dijual. Loba ayeuna mah meureun domba teh, Bi. Alhamdulillah bah, hari domba mah untuk loba-loba teuing. Tadi nama boga 15, 16, nama kan gara-gara di lockdown jadi dijual, jadi tinggal 8. Ayo itu danten maju nyiram. Oh, hari danten geus ieu mah, Be. Geus kaina keur erek nyiram meureun rek eureuneu. Heeh. Tah, di aing aya bujang anu rada edan, si Komar. Eta bagus turunanana, Pi. Eta si Babeh ari ngomong teh tadu jeplak wae, heuh da batur teh. Lain jelema meureun tato. Atuh man, Be, arek ngarit mah mumpung isuk keneh. Babe mah rek balik we heuh. Atuh Beh, kari di jalan nya, urang rek karit da. Atuh hirup kieu teuing, ngarit teuing, iraha tuh bisa ngarubah nasib. Neng Ebi amangan, Neng? Babeh, nya Beh. Sinarieun Beh tereh balikna. Nya, Neng, tibang bersih doang da. Nyanggeus ditu Beh mandi terus dahar tos siap kabeh da. Nyanggeus atuh, Babe balik heula nya. Nya Beh. Aduh, can maraban si Jalu deh ya. Geus burit tan kaparaban ya. Ieu enggak pegawaian teh lah. Aduh, ngomong-ngomong ya. Ka mana si Neng ya? Can aya balik wae ulin teh. Kahayang nyaho rek dibel heula ya si Neng teh ka mana ulina ya? Ngaladog wae eta budak teh lah. Rek ngebel si Neng ya aya di mana sih? Halo Neng, di mana? Ieu keur ulin Pak, di mana si Sonya? Geura balik Neng, geus sore. Nya Pak, kedeung di balik. Nya geus buru, ditungguan ke bapaknya. Tong lila teuing. Nya Pak. Babe sia nya Bi, pasti ditah balik. Heuh soy, aing baliknya. Heeh, lagian geus sore dah aing can mandi. Ayo. Ayo. Duh, aing hasel budak. Neng, rek kamarana. Rek balik kan geus sore, ya Bi rek balik dah. Oh, gening balik, Bi. Kunaon emang sih? Bapak nelpon cenah balik cenah. Ayo ayo. Dadah Ebi. Tah sia sok mulai baku tuman. Teu sia, teu si Jepri, sirik wae. Serea mah duaan alebatan ucing jeung beurit mun pas serea wae. Yo. Ayo, itu. Ah, aing nang keneh ngagoler itu ah. Aduh. Awak sia. Kos kasur spring bed euy. Aduh, gandang sia. Alhamdulillah. Mar beres bener Mar. Mar kadera tuh. Terus beres kan duitnya? Beres, men. Beres. Nah, lihat ada lu ya. Mantap, mantap.
Kumaha teh ngomongna teh? Rek jeung susu Kumaha sok atuh? Gula poho di. krem yang leng pohon susu yang ilek. Aduh.